di luar dugaan sebenarnya mah obat eta aya hiji jelema di Jakarta penyakitna jantung mimiti di obatan alternatif teu langsung ke dokter harapan kita teu cager aya deui profesor langganan Haji Rosidi sakali check up 25 juta 30 juta tah Haji Rosidi langgananana profesor dokter sah ya eta jana Haji Agus langganan Haji Rosidi 30 juta 50 juta langganan di mana kok buka duit jajah mau klingsir nya nama airnya dicager kene bae Masya Allah Karim airnya langsung ke Jerman di Jerman langsung di take off nyana nu ngomong take off salah batur baca check up-nya mah take off atau landing ka ditu nah ieu nya kolot urang kampung mah gitu teh nyaon-naon hajut teu boga rasa salah deui kalau arti dokter teh ngomong jeung babaturan abdi tes take off jeuh hayang keren salah ngomong wah parah aja nyawan nah iyalah akhirnya begitu di check up ternyata positif jantung cek di Jerman bapak harus dioperasi tidak bisa tidak menurut medis ini harus jangan lewat dari 1 minggu menurut medis kalau lambat 1 minggu lewat nyana berpikir cek nyana teh dek musyawarah heula ke Indonesia wah jangan dokter sudah langsung tanda tangan saya punya istri saya punya anak dan saya punya rekan-rekan nanti saya dengan cepat akan kembali balik lah ke Indonesia di Indonesia musyawarah jeung keluarga terutama panjikan jeung anak keputusan anak boleh pak langsung operasi saja nyana ngalamun dihareupeun imah begitu ngalamun dihareupeun imah aya awewe keur mulungan sampah puing-puing reruntuhan bekas-bekas kunyana ditanya bu sedang apa saya sedang mungut-mungut ini aja lantas nanti hasilnya saya jual untuk sekedar beli makanan kalau ada buat beli daging gitu tah kalau suami justru suami saya 40 hari telah meninggalkan istri yakni saya dan anak dan tidak punya mata pencaharian jangan pun untuk berfoya-foya makan saja sulit inilah pekerjaan saya demi menghidupi saya dan anak saya nyana ceuri cek yana teh karunya amat teh bu sini dah bu sini ada apa sini kebutuhan ibu per hari berapa kalau kebutuhan mah susah relatif yang penting mah saya mah ada makan dan minum dan selanjutnya ajalah ceknya nanti dah nih bu nih untuk hari ini nih saya kasih 1 juta wah itilok sih dekal mah kaget mere 1 juta dia kaget belu aing mah atuh kaget 1 juta Haji Padil belum ya bedak Masya Allah aduh akhirnya balik bungaheun jasa bari ngadoakeun nyana ka deuleu tah ku si bapak teh ya Allah ya Rabbi poe ieu abdi terasa ringan rumah tangga abdi sebab aya si bapak mere 1 juta beuh ieu mah meureun lain mah hisap poe 2 poe saminggu ge leuwih cak nyana
nuhun Gusti, mudah-mudahan segala penyakitna dicagerkeun, segala karupakan dijembarkeun, segala rupa naon kabutuhna dicumponan ku Gusti, baliknya na bari cerik bunga. Ya Allah ya Rabb, balik ka imah bunga atuh meuli daging, meuli lalauh jeung sajabana. Tah menang 3 poe, menang 3 poe nyana lewat deui ka dinya, lewat deui ditanya deui, Bu sini gimana Ibu? Alhamdulillah Ibu senang cik nyana, dengan uang 1 juta sekarang masih tersisa Pak cik nyana, masih tersisa, saya senang sekali. Tunggu Bu, dibere deui ku nyana 5 juta. Tuh nyana 5 juta ke kaget, ya Allah nyana makan boro-boro mere batur ka anak ge tilok mere. Parah ieu batur ka anak ge lain mere menta, mal aya dicurug mah ka anak menta mal aya, ieu mah hiji masyaallah, masyaallah ulah disangka bos dibalik aseupan. Nah akhirnya jalu bari ngageter-geter narima duit, bari ngadoa ka Gusti Allah seperti doa anu tadi, bungah deui pohara, ya Allah ya Rabbi, datang ka imah cek ibu eta teh mudah-mudahan si baba eta penyakit teh cekna teh dileungitkeun, mun penyakit teh mah segala rupa dihasilkeun, maksud urang ieu masyaallah terbantu luar biasa. Eta anehna ka 3 poe ka 4 poe eungap teh eueuh, eungap jantung teh eueuh. Cak pamajikan apa? Kemalan mapan bapak ngerenggeh-renggeh, no ngerenggeh. Oh. Dasar osok kaharti punya ngarenggeh tanya oh janyana osok ngarenggeh. Pak, kemarin mau bapak kelihatan sesak napas, pas sekarang nggak tahu sekian kok bapak sehat. Kok bapak sehat? Masya Allah sehat lain lalagaan. Dirasakan gunyana sehat. Jadi tak ke Jerman teh, bapak kan mau ke Jerman segera Pak, isono dokter udah nunggu, nanti dulu ke Jerman itu kan kalau sakit bapak sehat, jangan begitu Pak, cek istrinya, segera Pak, mumpung ada kesempatan, nanti bapak rasakan dulu. Menang 2 poe si ibu liwat deui kadinya, digerokeun deui lantaran ngerasa sehat, tanpa ditanya deui, sini Bu, sini, dah nih ya, kasih sama bapak 10 juta. Geus beuki heran bae nya nama. Beuki heranna mah cekna bapak mana eta aing dekat ditu. Ya Allah ya Rabbi. Nya nama ngintip bae ngintip. Urang mah ngintip ceritana, nya nama ngintip di mana imahna. Dah akhirnya Masya Allah setelah mere dari 10 juta hong hatena teh eueuh bae seetik dapas sesek. Tetap ke Jerman cek up, bener ini mah lain take off, check up. Langsung datang ke Jerman, dokter siap periksa sababaraha kali, dokter besi kesalahan periksa sababaraha kali, sabar. Kaget dokter, bapak kok sehat, dalam seminggu ini kok bapak bisa terjadi sehat total. Minum apa, obat apa, ramuan apa, kalau diurut di mana, coba terangkan. Cek dokter di Jerman, cuma senyum-senyum baiknya nak. Setelah ditanya sekali 2 kali 3 kali dipaksa ke dokter, cek manehanana saya tidak berobat apapun, cuma sekedar sodako. Nah iya tadi takuludain dawaun, setiap penyakit aya obatna Allah maha segala-galana. Kadang obat dokter, kadang kudi urut, kadang jamu-jamu kelingsir ge eta bisa kemana-mana, jamu kelingsir. Nah kadang-kadang ku sodako ngantak as-sodaqatu tadfa'ul bala, ieu makan kenyataan. Nah italah mun kula nyaritakeun seputar jelema berpenyakit cager tanpa diobati, tapi cager ku sodakoh lain hiji lain 2.
jamaah Cilongok teh lain hiji lain dua nu cerita seperti kos gitu. Masya Allah. Nah iyalah sodakoh teh sangat penting sebab jelema berkarakterna aya nu hayang mere bae aya nu hayang menta bae. Nah iya aya lah aya bae pokoknya mau dibejakeun lah. Iya nu hayang mere aya nu hayang menta ulah deuleu ka dia biasa bae sih. Kunaon sih penceronganana ka dieu bae heran.